Bos, deh. Normalnya kah dia? boleh nih bos, ngajar lah. Sok deh. Mana si Topan lu Masih latar nempuan deh. Sibuk sih bos Topan mah bos. Aku gaya Nggak sibuk naon si Topan deh. Ah biasa we, hari musisi mah manggung we ginian bos. Oh, lalu atuh. Banyak bos. Bejana damai jeung si Dimas dah. Naon deh udah capek udah ribut. Mana hese deui ngelehkeuna. Itu lebar bos. Aku meureun si Dimas bera ayeuna pabukti berpuasa. Bos kalau minta damai mah. Ari geus kumaha kle? Hese ngelehkeuna. Ku bos pikir ayeuna. Ya wilayah bos dicekel ku si Dimas bera teh atuh. Sih, hari nempok ka dinya mah lebar urang ge. Lawan deui atuh bos. Lawan kumaha urang teh sepupu elek urang teh. Era teh da bos mah ngalawan aku sorangan. Masing si bos Topan ge sarua, ku sorangan mah elek. Terus? Mana kalau dia gitu? Lobaan bos ngalawana. Manya teh jelema hiji ngalawan lobaan bisa menang. Harus tah. Tapi kan orangnya sebentar damai. Tah, eta manfaatkeun ku bos ayeuna. Maksudnya? Kan si Dimas bera ayeuna posisina geus kapan? Yen bos semua ngalawan manehna. Kan otomatis si Dimas bera percaya ka bos. Tah, di dieu urang nyerang ka si Dimas bera. Tapi urang siksaan heula anak buahna jeung balad-baladna hiji-hiji. Tah geus kitu pan urang mantuan deui si Dimas bera. Langsung urang siksaan ku lobaan bos. Oh heueuh. Pinter oge maneh, Kle. Sok we, daeknya bos jadi anak buahna si Dimas bera. Ari hate urang mah. Itulah sayang tuluy. Nah, eta siapa yang nama orang ngagabung? Orang siksaan ku kabehan. Oh, siapa tuh? Mereka ayeuna. Ayeuna tuh bisi bari di teuing mah. Yap. Ayo. Bos, kela bos, abi ek ngelari si Boang. Tiga tuh. Kang, mereka si bos ayeuna. Kela kalau bola nyasel di dia istilah bola. Tuh ayo lah. Hit, mana juga udah tuh. Tuh enggak Kang. Pancen ka pasar dan mau kebubeunangan kubu. Oh tuh. Tuh bos, kebenaran kena langkring. Tuh, nya. Di mana? Mana Sultan? Karekat kiri. Nah, mang biasa geus dulu. Tah, datang Kle. Ek langsung ayo kabehan. Halo me bos mang. Gua biola jeung ku barudak. Kemun barudak jeung abdi ngisiku, bos baru turun. Jika tuh. Waktunya balas dendam, geng. Jago oge mana Oscar? Ya, dan cuma aing mau beres. Untuk minta damai ke bos aing.
Kan ari sadar mah. Di mana bos maneh? Lah, ngelawan urang heula we. Boleh. Kang, karek euy. Tunggu kemana nya? Wah, Kang euy aya sepeda, orang pakean. Ayo. Urang supirna Kang. Siap udah ketik manian. Lur, tinggal si Fikri tadi nggak lewat lur. Oh, kenapa puasa tadi kan? Emang aya naon itu? Kita mau beli rokok lur, tapi mau wae. Oh. Si Sigit, si Bibi, beda ada tinggal kamarananya. Si Narian, tunggu kadari mau yakin. Halo, ngitnya. Kian lur, abi rek pengen si Fikri, saya nunjukin. Oh, ini lo isi panggil jeung barudaknya. Kita ka dieu gitu ayeuna. Nya siap lur. Budak dia lompat ka mana nya? Tara leungitna. Leungit kumaha tuh Kang? Kan urang lagi beli salin heula. Ah iya. Aing beunang dari tek ka salenang eta budak. Ayeuna kumaha we tuh Kang? Urang jajan aya. Jaga du atis Kang. Heueuh da aing nya pengalaman tuh. Siap Kang. Kang, adik Akang tiasa gelut diajar di mana? Wah, urang mah turunan ti aki urang. Kumaha Kang, aki Akang jago ribut? Teng jago deui. Sakti bisa berubah jadi mau. Wah, tukang caritakeun atuh. Jadi kieu. Baheula aki urang muridna petapa sakti di gunung tak bertulang. Tah tidinya manehana diajar ilmu segala bela diri. Dugika bisa rubah wujud jadi mau. Tah ilmu eta kur turun ka incuna anu ka 250. Jadi ilmu eta nurun ka urang ayeuna. Wah, Akang bisa berubah jadi mau? Teu bisa. Ai, cenah nurun ka Akang. Nurun. Mana lobana nurun ka urang mah cengosna. Aduh, Geus kalah ngadongeng we. Mana nih? Telepon si Fikri tuh. Duka Kang, teu ningalian. Ya ka mana nya? Kain tadi kita beli rokok tadi tuh. Fikri datang. Eta mana kunaon? Ieu ditengguran Kang ku bordak Lucifer yang Stuttgart. Kok bisa? Kan si Lucifer geus minta damai ka si Barbera. Nyata pugu Kang, ayeuna teh si Lucifer teh rek kasih bos, juga nu rek nyiksa. Wah, itu bahaya. Non maksud lu kamari si Lucifer minta damainya. Ah Kang, da mau bener cek abi ge. Makanya atuh pot sagampang kitu minta damai, si Stuttgart wae ge anu geus diobrak-abrik tempatna. Heuras geuningan ketika ayeuna can damai keneh wae. Nya sih, bener kitu nama. Ya betul nama si Barbera, sina naon? Ieu Kang. Tinggal di Sipang itu. Sigana geuring meunya. nyameureun Kang, gara-gara digelutan ku Akang menikah samuriang. Kurang jahilan ya. Alim Kang, kamu ada genginingan soap disaksangkeun karena tangkal buah. Naon maneh kapok. Sieun Kang. Jadi anak buah aing mah ulah atas soal kapok jan. Amun Kang atuh. Jadi anak buah urang mah. Siap Kang. Kudu
tapi uka kapok bilang iya. Kenapa, Mang? Naon saya teh aja li ka aing siksa ku aing. Enggak, Mang. Ya masuk ke udon ke batu ke. Mang, abi teh bari maya kesalahan ka Mang. Salami ieu. Naon saya teh jol ka dieu ngomongin naon. Nami lagi jami atuh, Mang. Keun atuh arek rubah nanti abi. Jadi lebih baik deui. Bener sih teh. Bener, Mang. Terus naon sia? Mang, sian masuk angin, kasih kerok abi. Wah, si aja kan nyawe. Beres atuh, Mang, abi mah. Hitung-hitung mayar kesalahan abi ka Mang. Terus sok atuh. Sia. Itu nih, Mang dia happy. Sia uka kapok. Tarik guys, Bongkok. Lu kemana? Mana neng di mana? Gue ka didinya. Ini udah kayak ngobrolin penting. Penting naon atuh? Kurang jagoan di markas tadi nu data. Widi, dikit mana? Ngerti barana tuh? bos, abis itu tadi teh ke markas jeung ngomong teh. Tapi di jalan kali dipegat ku barudak Stuttgart jeung Lucifer. Lucifer. Tak mau mungkin atuh. Kan geus minta damai ka urang. Mau mungkin orang yang nyiksa marana. Asli bos, malahan masih Lucifer na sorangan nu turun na kelan hati. Alasan mana mah? Kalau ka markas marana teh ha? Sanes itu. Gandeng si Widi. Ini dia. Dia juga nonton aing, pilih sorangan aing. Kemana bos? Lah, ngajak lah. Abi ngiring bos. Abi ke bos? Lah, ngajar dong. Cerisaan ku aing di. Lah, geus we anter. Karunya Kang, si bos misi kuna naon? Nyakeun we ke gimana nang Indonesia. Nyampe nama orang kan langsung pernah. Ya ayo dong. Nah, mana sama gatuin? Nah, mana udah si Ipan? Hanya pipiluan. Anjing mana pakai ilmu? Macam-macam ke aing. Tuh si Barbera sorangan langsung itu Kalem bos. Wabila bos. jika tuh Tim Barbera. salam olahraga. Pernah ribut? Tim Barbera ribut? Tim Barbera, bendera Lucifer masih ada di saluran bendera Barbera. Sia naon maksudnya ha? Nipu aing sia. Kalem Dim, ulah emosi. Lucifer minta damai, segala mua. Kurang kemarin ngaku eleh kumane, tapi ayeuna kurang Dim. Sia. Bener tadi dia. Dadah Dim Barbera. Panbul. Kumis. Hei, Iya, ada si aing itu beres. Orang nanggung ya. ya Nur. Daripada kita pikirnya. Saya dulu. Ini tak buka, akhirnya solusi perderek kak.
Oleh harapan ngomong. Nah, Bang, naon teh teh? Iya deui. Abi marek mana ya? Bang, abi marek mana? Halo, sorry. Bang. Nami lagi jalmi atuh mah. Kan atuh habis daripada. Nah, bisa teh, jauh kita jauh kieu. Tuh. Laras atuh. Halo. Doa. Ya, doa. Halo. Salam olahraga.